Hei, 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 hei. Naon mang meniru suk itu? Bantuan ngakutan pare. Hah? Bantuan ngakutan pare. Rek sare-sare wae meuni kudu sok da di dieu tah, rek sare mah, rek sare di dieu sok tah. Sok di dieu. Naon atuh da taririso aya Lain. Oh, ngaranna kalangim. Rusuh bantuan ngakutan pare. Bantuan ngakutan pare. Oh, sok rek sare mah di dieu yo, kayak lah sare-sare aing ge ngimpi bieu. Ilaha illallah. Kalau ngimpi di unag anjing edan ningan sok rebayangkeun asa kumaha anjing edan anyar aya. Ilaha illallah. Ripuna aing. Mani rek hapranyug sia. Si goreng digoingkeun Mang Eman mani untung ngampur aja keur hoream liar teh aya aing. Lain rusuh bantuan ngakutan pare itu kabawa banjir. Oh, ente teu ngadahadir aing mah tah mana make jeung ngadahadir tara ngadahadir. Tara mang tara ngadahadir mana eueuh ya tuh. Lain ngadahadir bantuan ngakutan pare kabawa banjir. Ente aing teu ngadahadir. Sok dilagiru. Sok lain kitu mang ya rek sare mah sok we di dieu lah sok di dieu ya ngareneng. Da zaman kieu mah mending sare sia euy tiris kieu mah keur hoream liar teh. Astagfirullahaladzim ya rusuh. Keur hoream liar teh ieu teh da ieu tiris atuh sapopoe geura bayangkeun eta naon. Gusti ya Robi aing kumaha itu parenya. Urang ge ngarit mah kieu ngareunah morongkol sok rek sare mah. Lain kudu lindek sare di dia lain bantuan ngakutan pare banjir hek benang ngarungan. Kata ieu sarung di sarungan sok. Ilaha illallah. Sok di dieu tah Mang. Di dieu sarungan. Ya, lain kudu molor itu bantuan ngakutan pare ya. Geus di karungan. Eta jang sibut mah sarung ongko ieu beberkeun kitu atuh sok morongkol di dieu. Astagfirullahaladzim. Aya yang lain kudu hees bantuan ngakutan pare. Bantuan pare. Sok rek sare mah di dieu. Ye, Kotor sakieu mah atuh mani. Astagfirullahaladzim. Lah ku aing disapukeun sok rek sare mah sok. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sok. Ya. Nya tas sare mah. Kabina-bina Tadi dia mang kieu we morongkolna kan we sarung gojodkeun kieu kan we dikieukeun sarungna atuh tong dasa da ngareuna. Lain rusuh tuh kabawa banjir pare geus di karungan. Eta sarungna pake di dieu ya. Tah ngagojod. Tah kieu we atuh sok pas. Lain kudu sare bantuan ya. Lain ka dieu ya ka dieu tah sukuna da di suku ka dieu sirah ka dieu sok. Astagfirullahaladzim. Sok tah bisi rek eta kana kajian urang teh make angel. Lain kudu sare bantuan giru rusuh urang tuh. Rusuh pare kabawa banjir. Lah, wow, hadiran ya mah. Giru rek balik urang tuh pare bantuan ya. Mana? Sare di mana? Make jeung geus jadi dieu lah. Itu geus di karungan pare kabawa banjir. Anjir teh naon? Giru. Ya. Iya, rek. Aya. Rek mana? Rek kumaha ya? Ya, bantuan ngakutan pare banjir. Iya rek sare mah di dieu. Kalau aclog-aclogan kitu ya, rusuh. Iya teh ngimpi henteu mang teh. Rusuh rek ya pare ya. Urang mah geus atuh aya dek sorangan we harimung mah. Naon? We hes deui dinya dog we. Naon hayang kupies, hayang kupies. Segala disebut anjir. Hayang sare cenah euy pajal dahdiran aing. Tara ngadahadir ieu mungeun di dieu euy. Kalau lompat ka ditu ning rek jeung doma meureunna rek ngahiji sare teh da ngareunah morongkol di dieu ye. Padahal mah sarung ngareunah. Pajar aya dahdiran ieu urut aing. Dahdiran mang.